Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun aya tebang nantinya sangsin kuning mangan ieu ayu urang hasil hancurongeng anu katuna dina dinten kamari wilujeng ngadagukeun runga. Uing mah teu kudu di jamani jamu. Datang ka dieu oge sejatuh tulung we mugi bisa ngabantu. Nyajang. Ke atunya. Dagon sakedeung. Koroyong bahaya teh harita manehna teh membuka pawon tek ngabejaan menjadi pamajikanan. Tekung sila bahaya geus datang deui. Ibarangan jeung menjadi bojona anu nalah ambu saudah. Aduh ya napangkeun ujang ambu saudah nu sok tamangga di leueut kitu ayahna we aya nu sae nya di dieu mah kituna teh bari ngasongkeun nanawu kok jang sok disambil mangga nuhun pisan nya tuh ambu napangkeun abdi selun tak iya rencang abdi namina teh Mang Suem. Oh jadi ieu teh nya sunuhun yang selur sareng Jang Suem. Leres isu abdi susu em. Aduh ambu tong ngarepotkeun sagala rupa atuh mani saya lagala di asongkeun. Geus kawajarna nu boga imah mah ngajamu tamu. Sok-sok dileueut naon atunya dari dia mah kurnu kieu. Keun ke urang masak sina karuang we nya Abah. Ieu si Selut sareng Mang Suem teh. Ieu nya kudu disugemakeun. Geus kitu mah ambu saudah manehna mah ngaleos ka pawon. Atuh araya ditebas teruskeun dieu we ngobrol. Tah kira-kira kumaha ieu teh Jang perkara tuyul teh nah iraha pikeun nyanggalakna jeung kumaha dina waktuna abang masrahkeun we kumaha saena nya iraha tuh tekna waktu ieu teh Jang mamang mah geus sabar hayang ningali ujang nangkala eta si tuyul nya kewe lah penting ayeuna ge urang mamimitihan sabab ngarah gampang lah dina kayaan geus penting mah ngarah laluasan ewakna sakar eta tuyul teh bisa ngabungkeun nembongan sugan we eta si tuyul teh operasina ti penting. Nya tapi kumaha lamun ti beurang Jang eta tuyulna operasina teh yakeun sawios tah lamun teu aya penting mah berarti kudu ditewakna beurang dan bae ai beurang mah moal bisa ditewak secara ke dalam tangtu kudu diasupkeun kana botol tapi lamun penting mah rek ditewak we ku uing tah kitu geus katingali wujudna mah ngabungkeun baru kitu Jang kumaha lamun dipancing we atuh ku cocokan eta pangyangan ke ieu we jeung ku teh Jang kumaha kira-kira tah nya kumaha mamang we lah kitu ge bisa dalem teh dipancing ku keuyeub jeung ku kuuk sugan we manehna teh anteng jeung ngomel cocokan teu maokan duit lain kitu mah bener pisan Jang bener geunah mamang anu bakal ngadakeuyeub jeung neangan kuuk jadi kumaha ieu teh bisa gitu dipancing tuyul teh kalem bah tiasa kapan tuyul mah kawas budak tangtu resep lagi karena cocokan lamun geus kapancing cocokan mah
gampang bikin nenewakna tak itu tak itu ari saur Mang Sueb mah bah akhirnya lah kumaha engke urang cangkalak eta tujuan teh nya syukur we kitu mah abah merasa cayakeun sagemrengna ka ujang ke kan abah teh hayang nyaho nu cenah di lembur Cempaka teh kabejakeun aya bagong kajajaden abah ge jadi penasaran hayang langsung we ngadengiti jenisna nyaeta ujang anu kungsi nyangkalak eta bagong cikan kumaha oh perkara bagong kajajaden di lembur uing memang lembur uing teh mimitina diranjah ku bagong biasa nu aya di pileuweungan kan bae aya pupuhuna alias pamingpin anu mangrupakeun bagong kajajaden samalahan mah eta bagong kajajaden teh teu terak ditembak teu bisa dipayahan ku urang lembur malahan mah kungsi eta oge ngalakukeun tindakan teh si bagong kajajaden teh mahukan sakabeh harta duit jeung perhiasan hampir ludas ya anu akhirna mah bisa katewa kacangkalak uing dikasakeun we nepikeun ka eta harta bahna teh bisa kapimilik deui ku warga lembur tah kitu caritana bah nya kan kumaha eta ditewakna jang ditewakna mah jadi kitu we ku uing teh di jaring bah di jaring di jaring bah sabab yang disebut teh bukan jaring anu aneh ke jaring anu aneh dan kumaha kawas kecrik atau jaring biasa nusuk dijieun yang kalak yang tuang moro gitu ta maksud teh sok membawa jaring kumaha aja atau jaring atau jangan lalau lain gitu bah ieu mah jaring teh kaluar tina dampaleungeun jang diselut bisa manjangan mangrupakeun tali nun kita eta tali teh bakal ngarabat akaran kawas tak ramat lancah tak gitu oh jadi gitunya kemarin teuing abah mah ngadenge yang jaring nu kaluar tina dampaleungeunna ya kumaha eta teh jang oh jaring nya kitu we dasar Mang Sueb sok segala dibebejakeun nya duka teuing da uing ge aneh ngan bae eta jaring nu ngaran Jala Sutra teh bisa keluar tina dampaleungeun uing lah abah mah jadi hayang nembok nah kumaha kira-kira eta jaring teh asal aneh teuing nu can katempo ku mata kapala mah abah mah can percaya nya saya mah buktikan we atuh kasaksian sok jang can geura buktikeun kaluarkeun eta jaring Jala Sutra jadi abah teh hayang pembuktian yang halus kapan sakala ge kudu hakul yakin ulah keceuk cenah jeung saurna tapi kudu kasaksi tah bener-bener kabukti geue aya yang nempok mah teh kudu sila diselut harita teh meberkeun dampaleungeun dak kumaha dak cenah leungeun teh nu kaluar nolol mangrupakeun tali teh keluar manjangan beukeun tali teh bisa usah kusik sorangan malahan mah awas anu akaran heup sakieu tuh tinggal itu tah ieu jaring Jala Sutra teh bah puguh we keur bahagia mah mata kaget manehna molohok mata simeuteun asa kakareun teuing cenah aya jaring anu bisa kaluar tina dampaleungeun teh ai teu nyangka sacongot serbu cacak lamun teu ningali langsung abah mah percaya jang
Jadi eta disebutkan jaring jara sutra teh. Laras bah karena teh jaring jara sutra. Ih, asa kuara teuing. Ya bisa dipakai naon wae teh jang. Ya sagala we pikeun ngajaring. Lain saukur makhluk anu sifatna boga kasar, makhluk anu boga lemes we kawas makhluk halus ke bisa dijaring bah. Tah. Abah memboga keyakinan. Mudah-mudahan tajaring teh bisa nyangkalak eta si tuyul. Anya lah bisa kacangkalak ya. Yang duka teh ari dina labadinya nama uingnya teh bisa mastikeun bah. Penting ulang cobaan we ulang nareka. Bener. Aneh lah pokoknya mah. Percaya lah kau jam. Ada ningali kieu mah abah yakin paling atuh bisa nyangkalak bagong kajajaden dan boga eta jaring. Memang gitu. Jangan disilut teh atuh eta teh dulur abdi bah. Dulur pet kuinis. Oh jadi dulur jang suem kan jang silut teh. Nya halus we atuh ari kitu mah. Leres jadi aya naon pokona mah ka abdi bae sabab teh dulurna jang silut. Tangan abah mah teh hayang nyaho lamun geus meunang cangkalak tuyul teh yang nyaho nah saha anu boga peta jahatna geus ngalakukeun laku anu sasar malahan ngalaku anu ngarugikeun ka warga lembur ieu kampung tah kitu jang kira-kira nah bisa ditanyakeun saha-sahana. Jadi hayang nyaho saha jalemana anu geus ngukur tuyul kitu bah. Tah eta kira-kira bisa ditanyakeun ke lamun kacangkalak jang. Ya bisa bae ari geus eta si tuyulna kacangkalak mah bisa ditanya saha anu jadi indung kukutna atau bapak kukutna. Dan urang tanya kan omat lamun misalna kanyahoan tah jalemana urang nepikeun ka di kumaha sokomo nepikeun ka disiksa atawa diamuk warga lembur. Uing mah teu miharep kitu geus we sambat eureunkeun tina kalakuna. Moal jang moal di kumaha jang nu penting makanya hoan ngaran teh timbulkeun fitnah sabab ieu lembur teh pasti aya anu curiga. Salah sahijina warga lembur aya nu curiga ka warga ieu lembur anu daku beunghar kitu deui aya nu sojalma anu pulang-pulangan di ieu lembur mangrupakeun rentah darat eta silahem eta dicuriga sabab kasaksian indunya teh keur maju tak kitu jeung teu wajar majuna teh leleh pisan. Nya lah ya urang teh tiasa wakawastikeun atuh nuduh itu ieuna boh pilih bisa wae ti lembur saja nu ngadeun ka dieu bah. Urang teh ulah nuduh tanpa bukti jadi uli hadir kewe urang buktikeun. Tah gitu halus gitu kayaan di mana bahia keun tunda ngeunaan kayaan bahia si Serur jeung si Suem anu boga rancang rek nyangkalak tuyul rek tiang we cenah kene penting ayeuna rek kontrol kayaan lembur sugan-sugan eta tuyul teh ngulampreng deui ka pilamburan. Ayeuna mah urang kocapkeun di hiji imah katingali eta imah teh beda jeung imah sejen. Imah teh rada sikrong bangun anu anyar diwangun di jero eta imah panggeusina teh keur ngobrol we hiji awewe
jeung anu jadi salaki oh eta teh carita lain kumaha bapakna nah iraha rek operasi deui teh iraha tenang ya tuh tenang lah operasi mah gampang lah nah tinggal dikencarkan kayak hasil ke tenang we udah lah urang ding segala loba lah tenang ulah rusuhan sabab ayeuna teh geus dicuriga ku urang lembur teh isi curiga sabab kehidupan urang kiwari geus maju kapan kakocok urang teh hidup walurat lara jeung balangsak tapi kiwari dunyana berdugan lamun urang ngalakukan tindakan gagabah di sana teh sering kukulamperangan tepuguh tang tuh ieu teh bakal ngajadikeun kecurigaan urang dieu tenang we atuh ibuna lah tenang nya tenang mah tenang itu da ieu mah kapan urang teh kudu nambahan deui harta banda ulah geus puas ku kasakieu sok kedah kencarkeun deui eta si tuyul teh ya mudah-mudahan we atuh bagi loba kitu tah cek ulah di lembur ieu wungkul kuduna teh ari geus dicuriga mah bisi dicuriga maksud teh kudu dikencarkeun di lembur sejen nya pokoknya lah kedeui lah pokok bapak teh rek kencarkeun di lembur sejen lain nama lah moal di lembur ieu sabab lamun di lembur ieu mah bisi curiga sabab ni gua poe teuing nu kalengitan teh jeung deui bisi nuduh ka urang lah pambangna mah sabab pasti jarahon urang teh beunghar ngadadak tah kitu ibuna anya nya kitu pisan jeung dieu tadi kabejakeun cenah bapakna aya sema ka ibana puh lembur teh nya ka bahia nya sema ti mana kitu ibuna sema ti lembur Campaka cenah mah nya eta nu ngaran si selut teh anu fungsi kabejakeun manehna teh bisa nyangkalak bagong kajajaden tah kitu baboa kadatanganna teh rek bantuan kana kausaha urang dieu meureunna nya anu kalengitan duit saela ieu anu geus dipawakan ku tuyul kumaha tuh bapana kumaha lamun eta si selut teh nyangkalak tuyul kitu ku teh bahaya gitu mah aduh jangan operasi di lembur di mana lah aduh sok Inggris we guys si tuyul teh beunang kacangkalak ku eta si selut tapi kapanan ceuk si abah oge eta tuyul teh tuyul anu super nah kumaha kitu bapana disebut tuyul super teh super hiji super pintar dina neangan duitna ngalaan duit kitu maksudnya nyokotan duit pintar lincah cingceung dina waktu sangan sa poe atawa saeuting bisa nyokot duit nu sakitu lobana kaduana eta tuyul teh lain tuyul biasa anu gampang ngacangkalak eta tuyul teh mibana kakuatan anu hebat kepan sih di keningan paranormal oke unu mampu nyangkalak nah tak gitu anya tak gitu mahnya gede nama gede tapi kapan tangaranan si selut geus kabejakeun eta fungsi nyangkalak pokon kajajaden bapana kumaha nu kacangkalak eta kapan ulah tang teu bakal rugi bade kalengitan si tuyul anu sakitu berharga nah bapana sing yakin ibuna pokona mah tuyul urang mah beda jeung tuyul anu sejen kapan cek si abah wasta teh cenah ulah hariwang ieu tuyul teh tuyul super ngan bae kade poho harapna malahan mah ieu mah tuyul teh kan resep kana dagingan deh jeung deui kana nyusuna kuat anya bapana ngan dia awak ni asa beuki begang we da eta sakali nyusu teh mani ampun mung lesot kitu tah asa ararane bapakna kumaha lamun
disebutkan merenang keka sebutkan jalma beunghar tapi nah ari awak meni megang kurang gizi tak gitu nya kumaha deui atuh da meureunna maneh tadi kitu teh mah hayang gagancangan nya ngapaksa we bau kapan kuring teh minta tuyul anu hebat anu terbiasa kasih bawasta teh ya tapi lah ada karasa ieu urang hidup mah teu kurang sagala rupa oge nya kan hanjaka dieu we awak meuni ragas kieu jadi kumaha deui atuh da sagala ge kudu aya resikona kitu tah amana tuh aya si tuyulna aya kenaon ya bieu teh tas disusuan da meuni teh selesot eta oge beli keseledeh we ieu teh bapakna sabar engke lamun urang geus beunghar pisan mah sagala mah engke dibikeun deui kasih bahasa lah kontrakna beak kitu teh maksud teh rek dieureunkeun lah kitu lain eta kira-kira na bisa kitu bisa anu teu bisa sagala ge bisa lah kena urang bikeun we kitu da geus beunghar enam kemah lah perjanjian teh urang eureunkeun ya atuh ari kitu mah teu nanaon ya engke meureun awak teh lingsig deui ari geus dilepaskeun mah eta si tuyul teh dibikeun deui ngan bae ulah waka ayeuna bapana nya kalau urang teh can kabeurik itu ieu anu leuwih rongkah kitu hayang sawah anu hektaran hayang kebon anu loba gitu tah tenang pokokna mah sagala bakal kahontang tenang we tenang keur kitu teh yang datang ari katingali ku eta Mang Emus mah kitu deui menjadi pamajikanana nyaeta Bioya eta makhluk teh katingali kawas tuyul kumaha bapak iraha abi bakal operasi deui bapak ayeuna jang kudu getol aya kana operasi mah sabab teh kitu teh atuh bapak moal loba penghasilan nu gede jang kumaha geus wareg nyusu teh abi teh geus wareg bapak ngan bae lapar bapak kumaha deui ibuna anu disadiakeun hakareunana bikeun geura da lapar-lapareun meme indit kudu pareban heula tanyakeun we ke urang cokot naon atuh ujang mana teh hayang barangkakan deui ani robog-robog teuing taeun teh nya nya lapar ujang teh lapar tugas kitu mah tapi Oya teh ngoroyong ka pawon bari nyokot daging nu geus meunang meuleum kan bae eta daging teh atah-atah masih keneh atah geus kitu mah diasongkeun ka eta tuyul alah akan heula ku aing eta sate teh dihakan dibangun nu nikmatna ke aya meureun kana 50 tusuk mah kumaha jang wareg nya wareg ayeuna mah geus wareg kumaha atuh nah rek ayeuna urang operasi deui bapak ayeuna udah aku disukeun ayeuna lah ini lah mumpung can penting ya da ini mah moal ilmu ieu lembur saja lah kan we rek pura-pura na mah rek ini kadaya we kitu tah gara teh curiga we teh nah atuh lain di lembur ieu wae bapak malah gampang deukeut atuh bapak ulah jang ulah bisi carurigaeun taeun teh jang
sabab geus loba nu kaleuwitan jang. Geus we urang nomor sejen lamun anu nanya mah rek nyapa kitu tah rek kadaya lah rek anu dibeuli. Nyatu kitu mah bapak kumaha bapak be atuh. Atuh ari geus kitu mah eta Mang Mus teh pamitan we ka Bioya, marena rek ngajalanekeun sakumaha biasa pagaweanana. Gajleng eta tuyul teh langsung ngagajleng naklok dina tonggong Mang Mus. Jang lah, urang operasi jang aja jang. Nah, ayo bapak, aduh, mani tunduk kieu alah. Alah, jeung hayang ngising dah. Iman ya tuh. Naon jang? Kades ya ulah modolan tonggong bapak. Moal atuh bapak, sabab podo uing mah beda jeung nu sejen ada lain jelema uing mah. Moal aja tapakna ukur gas wungkul bapak. Gitu ya. Tuh ayo urang ini geus kitu mah kebat bae eta Mang Mus teh leumpang marena teh mapai-mapai jalan rek ngajugjug ka lembur sejen. Mitra waktosna parantos teh kapan deui nya cageula urang tunda jajar cerita si selut balad siluan begitu hadir urang terus dina seri anu salajengna tuman sanggana undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.